deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Kongsleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia kamari teh Mang Odek mohon nuju milarian dukun sakti kanggo ngalandongan santana. Urang lajengkeun putusi konseling tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia sejoroning ningali leosna Mang Odek. Harita Biocih jadi terus ngupat dina jero hatena ngeunaan kaayaan Mang Odek anu tetela sakitu belana sakitu satiana ka santana incuna si Kongsleng jeung ka kulawarga Hambali di paguron Macan Bodas. Memang hese neangan jelema seperti Mang Odek teh. Bela, satia, kanyaah jeung perhatian anak kacida gedena. Bagja keur diri aing lamun teh amanepikeun ka nya bisa laksana hirup ngahiji jadi pamajikanana Mang Odek. Da kutaksiran jeung perasaan mah Mang Odek oge pasti boga perasaan jeung pikiran anu sarua saperti aing. Nyaan bagja mun boga salaki ka Mang Odek teh. Komo mun ka pamajikan sorangan meureunnan bela satiana teh bakal leuwih-leuwih. Kitu diantarana galecokna hate Biocih dina waktu harita bari merhatikeun Mang Odek anu jirimna leungit di lebah pengkolan. Biocih jadi terus ngabayangkeun mun teh mah nepikeun ka bisa laksana hirup ngahiji jeung Mang Odek tada teuing meureunan suka jeung bagjana. Implengan Biocih teh henteu beda we jeung janaka anu jadi tebetah lila aya di dinya. Karep hayang neangan laratan di mana ayeuna Injani Wanoja anu dipika cintana. Janaka ngomong sorangan dina jero hatena. Sanajan Kang Marlan geus mabatahan seperti tadi, tapi aing geus nekadkeun dina hate. Mun tea mah kasehatan geus pulih seperti biasa, aing tetep kudu lunta ti dieu. Neangan Injani anu dibawa ku si Kamprong. Kalah kumaha oge aing kudu bisa panggih jeung Injani. Wargi Dahlia, urang tinggalkeun heula kaayaan janaka jeung Biocih anu pikiranna jeung hatena teu bisa tenang. Caturkeun harita Mang Odek anu keur lumampah rek ka padumukanana tabib sakti teh. Lantaran beuteung lapar jeung capek, Mang Odek harita ngadogan atau ngadon leureuh heula di salah sahiji warung. Kabeneran si emma warung kawilang someah jeung beuki ngobrol teu matak aneh. Lamun jol terus omhang we jeung Mang Odek teh. Nya nikmat ieu mah sanguhan jeung belum asin oge lalap make sambal teh. Duh nginumna cen teh panas. Alah nepikeun Kang Esang kieu ye. Duh kating lantaran geus lapar jeung capek meureunan. Pastina oge kitu ye. Lain yeuna harek lumampah ka mana kitu urang teh. Da bisa apa lari ke remah mah urang teh lain urang dionya. Memang lain mak. Malah lampan nu disorang teh kawilang jauh keneh ieu teh. Yari mah ya kungsi ngadenge tabib sakti anu katelah yang Toto Suroto jeung Uyut Upik salaki pamajikan sarua pada tabib sakti. Oh eta atuh memang geus kasohor eta mah. Da ieu lembur oge kungsi aya nu gering ripuh. Geus rek sahos-hosen maksud teh.
harita teh diubaran ku eta tabib sakti. Memang bisa cager deui seperti biasa. Lah pokoknya memang hebat jeung ampuh eta ilmu tabib teh. Jadi orang terek kadinya nya. Nya bener kadinya buguma. Nu matak jauh di jugjug anggang di teang oge ya teh lantaran ku geus katarik hate menang beja ngeunaan kamampuan eta tabib sakti. Jadi orang dia mah aya nu kungsi diubarannya ku eta tabib sakti teh. Ih puguh we ceuk mah oge kitu. Geus tinggal sahos-hosen. Awakna geus begang ngarang kebong. Dahareun geus teu asup, teu bisa ngagerakeun curug-curug acan. Komo ge geus haros hose ngomongna gitu. Datang we yang Toto Suroto jeung Uyut Upik nah dan teu make kudu ngubaran ngadua kalian atuh. Langsung poe eta keneh oge cager. Matak emak apal ka eta tabib sakti mah. Nah saha nu rek diubaran ku urang teh? Kula warga Dunungan mah nya darek usaha deui dibantu jeung dikojayanana kasusahan. Aranjeuna teh lamun lain kukuring mah anu mata geus teu ngingetkeun ka capek ieu teh mah. Jauh-jauh oge kapaksa kudu dijugjug. Nya ari emak mah ngadoakeun sing lungsur langsar sagala rupana. Pang nama pamaksudan sing tinurutan ulah aya halangan harungan naon-naon. Atuh anak Dunungan anu arek diubaran sing bisa cager deui saperti bihara-bihari. Nya ukur sakitu ti emak mah. Ih sakitu oge nuhun mak. Komo ayeuna mah beuki gede hate jeung tambah yakin yo. Sabab di dia aya anu kungsi ngabuktikeun ilmu tabib sakti yang Toto Suroto jeung Uyut Upik teh. Nu matak moal lila ieu teh. Arek ngeureueuh deui ben teruskeun lampah. Tacan oge Mang Odek indit harita kaburu aya nu datang ka eta warung nyata wanogeja geulis rupa anu tayalian tikinanti geuningan. Harita Mang Odek anu geus pamitan teh jadi kapegat ku obrolan deui si emak warung anu ngajakan ngobrol ka Kinanti jeung Mang Odek. Akhirna tina eta obrolan Kinanti jadi tambah yakin kana kaayaan santana adu butuh pitulung tabib sakti anu ayeuna rek ditepungan ku Mang Odek. Mang Odek netep antep ka si emak warung bari terus nyarita. Si mama terus-terusan we ngajak ngobrol. Atuh moal karijig meureunnan ngobrolna terus-terusan mah. Jadi we meuni sagala rupa dicaritakeun. Mun kadengieun ku pihak musuh mah pan bahaya teh. Da ieu ya deui nyimas. Si Mang ngajakan ngobrol wae. Ih sawios atuh Mang. Etang-etang leureuh bari ngumpulkeun tanaga bade ngabujeng ka pademukan tabib sakti teh ka etang tebih keneh sanes. Kantonan be tebih keneh nyimas. Numutkeun ancer-ancer anu kantos nyorang mah 5 dinten me dugi sana ka tempat anu dituju ieu teh. Namun sok sanaos kitu tetep we bakal disorang margi jang santana kedah enggal-enggal di tulungan jiwana. Nya ari tos jelas wewenngan ti anu pangalaman kitu mah kedah dipayunkeun be eta mah yang Toto Suroto sareng Uyut Upik tiasa diboyong ka tempat anu teu damang. Nanging ku emutan mah tangtos eta tabib sakti teh bakal kersaeun da puguh memang kitu apanan pancena ari tabib mah. Anu mawi eta nu diharepkeun teh Mas. Eta tabib teh luntur kalbu leah manah kersa diboyong ka paguron macan bodas. Kumaha mah aya keneh nu rek diobrolkeun deui ieu teh. Lain bet jadina teulik kitu geuningan. Atuh ari urang rek ngeureuyeuh mah nya ngeureuyeuh we atuh Mang Odek. Da moal make dihalangan kumaha oge ari rek neruskeun lampah mah. Dina lumangsungna eta obrolan Kinanti teh ieu ngajelaskeun saha dirina. Komo mun ngabejakeun ngeunaan si konceleng anu babarengan aya di leuweung Jatikaramat. Sanggeusna ngarasa cukup leureuh harita Mang Odek terus pamitan rek neruskeun deui lampahna. Kinanti milu ngajurung laku ka Mang Odek. Ya mohon mangga atuh wilujeng angkat Mang. Mudah-mudahan we sing lancar sagala rupi pamaksudan ulah aya halangan naon-naon. Atur nyuhun ya Mas. Mangga di kantun linggi. Geus kitu mah Mang Odek neruskeun lampahna pikeun nuju ka tempat padumukanana Eyang Toto Suroto jeung Uyut Upik salaki pamajikan si tabib sakti teh.
Ngan geus kitu bae meureunnan diparengkeunana. Di setengahing jalan Mang Odek lumampah bet pasarandog jeung Barjaya ka Cidugul Waru anu narumpak kuda. Dina jarak memang tepati jauh teuing ti Mang Odek anu keur nangtung cicing sabab kaget ningali Barjaya ka Cidugul Waru. Ningali di hareupeunana aya Mang Odek, Barjaya jeung Cidugul Waru ngeureunkeun laju kudana. Duanana silih reret, terila Barjaya anu muka caritaan. Yang Waru, itu si Sodek Lin. Oh, bener si Sodek Barjaya. Rek kumaha ya tindakan urang? Nah rek disampurkeun atau moal? Ya terus terang, jadi bingung jeung penasaran ya teh Kang. Bingung jeung penasaran kumaha di mana Barjaya? Ya kalem atuh Kang, tenang, ulah wakan nafsu. Jadi kieu ya Kang anu jadi bingung teh. Si Sodek anu ayeuna beda jeung si Sodek anu baheula Kang. Jadi lamun orang urusan deui jeung si Sodek geus jelas urang duaan anu ripu. Tah anu jadi penasaran mah uring keukeuh teu percaya ieu si Sodek bisa ngelehkeun urang duaan. Eta anu nyieun kabingung keur urang teh Kang Baru. Rek balitungan sok sieun urang deui anu kasoran, tapi ari teu balitungan asa penasaran deui teh Kang. Cidugul Waru kerung neuteup ka hareup ka tempat Mang Odek anu keur nangtung cicing. Bari jeung usapan sirahna nu botak bolenang teh Cidugul Waru terus nyarita. Oh, udah hari cukuring boh. Mending kene urang balitungan lah ayeuna mah Barjaya. Engke di mana si Sodek ngagerebeg deui siga kamari peuting. Tah dirinya urang duaan kakara kabur nyalamatkeun diri euy. Bener tuh. Bener Kang. Ari kitu mah satuju lah. Da geus lah. Ayeuna mah urang sampeurkeun tah si Sodek teh. Ayo Kang. Cidugul Waru jeung Barjaya ngabedal deui kudana ngadeuketan ka Mang Odek anu keur nangtung cicing bangun anu siganu bingung. Keur Mang Odek memang geus eueuh deui kasempetan keur ngahindar nyumputkeun diri. Harita Mang Odek beuki tambah ngageter we hatena. Waktu ningali Barjaya luncat tina luhur kudana ngajanteng nangtung di hareupeun Mang Odek saterusna nyarita dina sikep anu galak. Jig! Barjaya mancuh nangtung di hareupeun Mang Odek bari terus nyarita. Tah si laing bet aya di dieu geuningan Sodek. Dewek boga kayakinan maneh rek ka tempat tabib sakti Eyang Toto Surotonya. Rek ngubaran si Santana Lin. Satujuan atuh jeung dewek euy. Ngan karep pamaksudan ilaing moal bisa kebat euy. Sabab ilaing kawilang musuh anu kudu disingkirkeun ku dewek. Bongan salila ieu aya di pihakna musuh alas waringin. Yang kamari peuting maneh wani-wani nyieun wiwirang ka dewek duaan sia Sodek. Kebatak moal aya deui ampun keur diri ilaing Sodek. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan ti Barjaya anu saperti kitu puguh bae Mang Odek ngageter hate. Tapi sok sanajan bari jeung kitu, harita Mang Odek nyobaan ngarugal rigel omongan sangkan Barjaya robah pamikiran. Oke heula yo. Tenang heula. Ulah ngagampangkeun binasa ka sasama yo. Ulah ngagampangkeun kitu bae. Sabab lamun urang memang rek satujuan henteu sakalian be atuh urang babarengan. Sabab mang geus nyaho ka eta padumukanana tabib sakti Eyang Toto Suroto. Jadi pan teu kudu hese neanganana. Bener tuh? Yah. Memangna dewek teh budak leutik sia koplok. Make kudu jeung dibaturan ku silaing sagala rupa sia jurik. Ya. Dengekeun ku jejewir maneh sia Sodek dengekeun. Nu matak Eyang Toto Suroto jeung Uyut Upik disebut si tabib sakti teh lantaran geus kasohor deuleu. Jadi lamun aing nanyakeun oge moal aya nu bireuk. Nu jelas lengkah maneh moal bisa labah Sodek. Sabab lebah dieu kawilang sepi. Jadi moal aya nu nganyahoankeun lamun laing dipodaran di dieu. Pokona mah aing teu narima kana kajadian kamari peuting sia. Manya sia bisa ngelehkeun aing teu. Pokona mah teu narima sia Sodek. Kelanan kela gampang modaran malur. Sakuduna mah pamikiran teh ulah kadinya lur. Ulah jeung make hayang balitungan kana kajadian anu tadi peuting. Sabab pan kieu yo. Bojang Santana kitu deui sigarang larang bisa waluya deui teh ku tabib sakti Eyang Toto Suroto jeung Uyut Upik teh alin.
tangke geus duana nasihat deui mah apanan jadi tarung tandingan deui Lin. Aku cara gitu apanan aya kesempatan tapi keun urang duaan tarung ijen deui kitu Lin. Jadi maragatkeun nyawa kuring dina waktu ayeuna mah moal aya guna jeung mangpaatna Lin. Pek be pikiran teh mah ku Barjaya. Lunan we sia Sodek. Geus lah. Pontong make jeung ngarugari gal omongan sia. Aing moal make kudu kagegel deui ku caritaan maneh sia. Moal kacrek deui sia. Pokona mah dina poe ieu dina waktu ayeuna maneh geus moal bisa datang ka eta tabib sakti. Jadi gara tarimakeun sia Sodek nasib anu bakal tumibah ka si lain dina waktu ayeuna. So, Barjaya ngawong pasang. Ubu memang Odek jadi ngarahu jero hatena. Ngaranan Barjaya rek binasa ka dirina tangtu beger Mang Odek moal bisa naon-naon. Bisa oge kamari peuting ngumpulan Nyai Wulung jeung Barjaya oge Sirgul Waru teh sasatna Mang Odek kasandingan ku si Koncling. Lasanajan Mang Odek maksakeun ngalawan oge. Moal aya hartina da puguh lain tandinganna Barjaya. Mang Odek sepapias teh getihan. Mang Odek mundur ka tukang sabawar lengkah, sedengkeun Barjaya seuri terus nyarita deui di barung ku hate anu ngarasa suka jeung sugemah. Leuwih hade ayeuna mah tarimakeun nasib anu bakal tumibah ka si lain sadaya. Geura rasakeun ieu. Jorelat. Ciong. Barjaya maju naraja. Kangaranan ditarajang ku Barjaya puguh be Mang Odek geus teu bisa nyingkahan datangna eta panaraja. Tonjokan Barjaya nanggal kana dada na Mang Odek pisan. Geus cengkang gedebut. Ari Mang Odek ngagedebut rubuh ngabebengkang dina lemah. Barjaya ngumbar ka suka hatena. Udang si lain Sodek sia. Mana kekuatan maneh nu kamari penting teh euy? Pakara sakali ditonyok sia geus kajengkang gitu geus kabebengkang. Eueuh pisan hoja sia ayeuna mah. Sok geura kaluarkeun kekuatan ilmu maneh anu tadi penting teh Sodek sia. Aduh, ampun piraku teh era Barjaya. Ngaku jadi jago ngabinasakan teu daya. Aduh era atuh kangaranan jago kalah kabinasakan teu ngalawan mah dau. Kamari penting mah mangge teu nyaho naon-naon aslina Barjaya teu apal. Mang teu apal tarung jeung Barjaya katut nuliana oge teu apal aslina ge. Teu inget saeutik-eutik acan kana kajadian eta teh. Sirgul Waru anu ngadenge caritaan Mang Odek saperti kitu langsung ingetan Barjaya sangkan buru-buru ngabinasakeun Mang Odek sabab lamun dililahkeun bisi Mang Odek kasandingan deui. Harita Sirgul Waru terus ngagerog ngingetan Barjaya. Barjaya, montong dililahkeun deui dulu. Hayo, gancang perenan tah bangkruk teh. Besi kaburu agar bekasandingan deui sia. Hasok buru-buru paragatkeun nyawana si Sodek teh tah. Barjaya asa kaingetan ku caritaan Sirgul Waru. Begitu Pak Barjaya langsung ngangkat suku anu katuhuna rek dijejakkeun kana dada Mang Odek. Tangtu bae jejekan anu ngandung kekuatan tanaga lapisan tangtuna oge. Rasakeun sia kumaneh Sodek. Tapi oro kaya memeh jejekan suku Barjaya keuna kana dada Mang Odek. Harita Mang Odek ngadadak ngarasakeun aya gentaran aneh kana sakujur badanna. Anu saterusna jejekan Barjaya bisa disingkahan ku Mang Odek anu ngagorentel terus luncat sarta mancukeun tangtunganan. Gerakanana anu kawilang rikat nu pikeun Mang Odek oge ngarasa aneh kunaon bisa ngalakukeun gerakan anu saperti kitu. Datang jejekan Barjaya. Dina jarak kira-kira sajengkal deui Mang Odek ngagorentel ka gigir awakna. Gorentel. Gajelang curali. Mang Odek mancukeun deui tangtunganana. Barjaya puguh bae ngarasa kaget jeung kerung ku kamampuan Mang Odek anu bisa ngalakukeun gerakan saperti kitu. Kaget anu dibarengan ku hate anu beuki panasaran jeung panas lantaran panarajang bisa disingkahan ku lawan. Barjaya museukeun perhatian kanu jadi lawan, bari galecok ngomong sorangan dina jero hatena. Nah si Sodek bisa ngalakukeun gerakan saperti kitu ya teh. Moal boa si Sodek geus kasandingan deui bae ya teh. Tapi ahmanya si Sodek kasandingan teu ngagerebeg siga kamari peuting ya teh. Aneh. Barina oge maknya kasandingan teh poe ereng-erengan siga kieu. Nyan aneh aing mah. Tapi katingalina beda jeung tadi peuting ieu mah. Aing jadi penasaran. Harita
Katingali Mang Odek masih kena ngerasa aneh sabab boga kemampuan anu dadakan seperti itu. Malah karisi jadi leungit diganti ku rasa kawani jeung percaya diri. Mata karita katingali Mang Odek wani neuteub seukeut ka Barjaya bari terus nyarita dina sikap anu pinuh rasa percaya diri pikeun ijen jajaten ngalayanan anu jadi lawan. Sarah maju deui Barjaya. Ari kokoh teuing mah hayang ijen jajaten jeung sodek-soredek si jago dangkek. Moal burung dilayanan ku diri kuring. Oh pokona mah ditambul tah moal disangguan pisan dulu. Ayo Barjaya gara buktikeun kajagoan dirinya teh lah. Setan. Bagara bisa sakitu patut geus wani kurang ajar gitu sia kehet. Moal dibere deui ampun sia ku lewek sodek. Eueuh ti dituna adalah aing kudu eleh deui ku mangkluk saperti maneh jurig. Barjaya bener-bener jadi tambah nafsu ningali sikap jeung ngadege caritan Mang Odek anu make wani nangtang ijen jajaten sagala rupa. Sedengkeun Mang Odek katingali ayeuna mah jadi tenang jeung leuwih percaya diri. Henteu ngarasa gemir adu hareupan jeung Barjaya anu galak jeung licik oge garang tindakanana. Lain pupun sareng wungkul saperti kitu luar leuh mun kasep sia teh. Sok lah gara buktikeun lamun memang benar rek binasa ka kuring asok gara buktikeun eta ancaman teh. Ulangan sakadar sungut wungkul Barjaya. Mayo arek moal lamun moal kuring di celana deui. Setan sia. Jangker kehead sia. Tadah ieu. Jorelat. Barjaya ngajorelat loncat maju na Rajang. Dirina geus teu bisa nahan deui amarah. Kana Rajangna kabilang garang jeung bayangan. Kitu nanti lantaran hayangna Rajang sakaligus mampu ngabinasakeun anu jadi lawan. Tapi orok aya. Kanyataan nu karanapan ku Barjaya bener-bener mata kaget. Manehna teu ngarti sabab Mang Odek teh telah mampu ngabendung datangna Panarajang lawan anu antukna. Kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan sapasang dua leungeun masing-masing pada bantrok teu bisa disingkahan deui. Waktu bantrok kekuatan ngaliwatan dengan masing-masing malah kalah Barjaya anu harita kadorong mundur ka tukang sababaraha lengkah. Kanyataan nu meh teu bisa dipercaya ku maneh. Barjaya ngajanteng nangtung bari neuteub seukeut ka Mang Odek anu sarua deui ngarasa kaget sabab jadi boga kamampuan anu saperti kitu. Srong Barjaya ngawangun di pasangan bari ngomong sorangan di jero hatena. Bener-bener teu kaharti. Kayan si Sodek bet sarua siga kamari peuting ye. Aing teu ngarti. Padahal si Sodek teu gegerbegan kasaningan katingalina mah. Tapi nah boga kamampuan siga kieu anjir teh. Manya aing kudu eleh deui ku si Sodek onaman mah. Teu. Aing teu narima lamun aing dielehkeun deui ku si Sodek. Teu narima. Kunaon geuningan bet kalah ka ngajanteng bari ngahulang kitu lu. Kaget meureunanya. Lumatak ya ulah ngapenteng kanu jadi lawan. Odek suredek lain ukur bisa ngadengkek tapi ayeuna mah bisa bari jeung ngakebot irung lawan oge bisa digejrot. Kumaha masih kene wani? Wani enggak, piraku enggak. Janajan umur geus kolot moal make jeung kudu ngadorot-dot. Montong ka mana karep sia ngabacot teh goblok. Pacan sudi keur diri aing lamun acan ningali lain modar sia. Waktos nawargi geuningan parantos penetapan nilai. Cag urang ecakeun heula serial si konseling dinten ieu tarungna Barjaya sareng Mang Odek. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui. Sim kuring ngaturkeun nuhun ka sadayana wargi-wargi Dahlia anu teras satia ngadagukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Kum kanggo sadayana hatur nuhun. Dinten ieu sim kuring undur pamit. Apunten tina samudaya kakirangan kalepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langganya Dahlia perungah gogogo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia.